mantap betul jalanna euy. Pokokna mah Kang Dedi, ieu jalan hade pisan ieu. Jalan Naringgul Ranca Bali Cidaun. Hade pisan pokokna mah. Jabar istimewa cenah gitu ge istimewa teh. Ya mudah-mudahan maka kabeh atuh. Daluan 10 tahun deui mah kabeh eta Jabar teh ieu. Ayeuna mah malayar pajak ayeuna mah. Anjay. Seindah dalam mimpi euy. Ini durasi di rumah ini ya. Keur mah ke posisi buat video shot di jejak Iput Potekar pokoknya mah bray. Ikuti selalu jejak Iput Potekar karena Iput Potekar akan selalu membuat video-video yang tidak jelas. Nah, ini cenah bray, jalan yang lagi viral kemarin di vlog sama Kang Dedi Mulyadi. Mudah-mudahan video oge ieu ge jadi viral deh ya tuh. Jadi ieu teh napak tilas Kang Dedi Mulyadi di mana beliau hunting ataupun mengecek lokasi yang ada di kawasan Cianjur Selatan, Cidaun Ranca Bali. Nah cenah bae bray disebut Ranca Bali baheulana teh aya ranca cenah. Terus aya nu ngajurut, terus miceun Bali di dinya disebut we lah Ranca Bali. Heuh cenah eta ge ceuk saha eta teh? Ceuk narasumber yang tidak layak dipercaya bray. Narasumber mah teh. Itu cenah astagfirullahaladzim eta video nu kamari teh tadi kopikeun teh jadinya. Visi enggak saya ini kan visi ini udah kan itu mah udah ya astagfirullah. Oke bray, cukup sekian videonya, sudah 30 menit bray. Continue.